Mang geus beres, Mang. Ah, si hujan. Aduh, si Mang euy. Aduh, karet beres jeung. Aya naon si sinarieun teh dieu? Karesel Mang euy, urang di imah wae. Eueuh gawe sabaraha poe oge. Padahal teu digawe teh lain. Heeh, kamari mah ayeuna mah geus dipecat deui wae, Mang. Nah kumaha make dipecat. Teuing boga dununganna urang mah teu baraleg digawe teh. Ulah nyalakeun dunungan sujang. Bareng manehna nu teu bener. Teuing mah lieur matak ayeuna teh urang ulin ka dieu sugane atuh di dieu urang boga pagawean. Milu gawe atuh di dieu. Ai si sujang kapan apal sorangan pagawean mah mangan ukur kokore teh jeung sasapu. Ya ge bangsal bubuhan Mang Haji mau bangsal ka dieu teh di mana? Kita ngoekeun cenah di dieu. Heuh atuh kan bae we urang bisa lah kerek ngoret, moe pare sing segala rupa mah asa urang teh bisa teh mohokeun si eta anjing. Sujang lamun maneh beuneuran digawe di dieu ari amang teu eureun. Heuh nya. Urang digawe ke amang eureun. Dari kumaha tuh? Heuh Mang urang ka dieu teh lah sakaligus hayang boga pencerahan. Hirup teh kieu wae. Gawe hese cintaan loba galau. Urang mah teu siga batur, iraha batur siga urang. Udah hese atuh. Di urang ge heula. Heula lah amang capek ieu. Heuh ayo atuh mah. Tuh capek geuning sujang aduh. Ieu teh. Tuh damang digawe mah heueuh capek gawe segala rupa oge. Sok bari ngarokok atuh sujang ngobrol ngamekenaheun. Enggeus Mang. Teh. Atuh ngasaan hiji Mang meni. Heeh, sok kembali. Naon darokok gerok. Lah. Lain ieu teh kumaha? Sisinarieun tara-tara ka dieu aya naon Mang sok kareuwas. Ya Mang hayang ngobrol we, urang teh hayang menang pencerahan lah tinu jadi kolot. Deu ka mana deui urang aya lain ka dieu atuh. Pencerahan teu keur naon ieu teh. Da kudu puguh meureun abang oge ngajelaskeunana. Nya khususna tina hirup, percintaan, kadunyaan segala rupa Mang. Ayeuna teh kieu tah, urang teh bogoh heuh ka hiji awewe di dieu si Entin. Apal? Si Entin budak si Ena. Eta Mang. Heuh, nah kumaha eta jeung si Entin teh? Urang teh bogoh ka si eta. Tapina kan sainganna loba euy. Si Didin bogoheun. Si Ocid bogoheun. Nya urang oge sarua tah kitu urang kumaha tuh euy. Nah kembae meureunnan batur loba nu bogoheun. Ka asup maneh oge sujang bogoh ka si Entin. Meureun eta awewe teh geulis. Nya matak kitu geulis Mang. Heuh kembae loba nu bogoheun mah ngan emang mah nitip we hiji lamun bersaing secara sehat. Da emang ge pernah ngalaman ngora. Heeh sok we perjuangkeun lamun sujang bener-bener cinta ka si Entin. Wah pasti eta Mang. Tah kieu urang butuh nanti Mang tuh. Kan urang jadi rada bray we santeuna mah. Heeh da amang oge kumaha ari datang ka dieu mah meureun ku amang bisa dijawab meureun dijawab. Meureun amang bisa ngabejaan sujang maneh kudu kieu meureun ngajalankeun kahirupan teh. Kitu oge lamun maneh dek nurut ka amang. Ai, pasti diturutan urang moal sapati-pati ka dieu atuh. Lain Mang heuh. Nya urang hayang siga Mang Haji. Nah kumaha kitu? Imah loba tanah, loba ngalayah di dieu boga pila bisa ngagawekeun di sasama bagja mah urang bisa kitu. Nah sujang maneh teh make hayang siga Mang Haji sagala. Ya heueuh. Mang Haji ge moal daekeun siga maneh. Anjir asa. Atukeun bae we Mang mending hayal wae mah. Da manehna tuturut mending wae atuh. Mending ge moal daekeun tuturut siga maneh. Anjir. Terus Mang urang rek balik heula, rek mandi. Nuhun rokona ieu. Dasar budak lurus Tin. Nya, Tin. Ai Entin teh sok pendaftar sareng si Ocit jeung si Ujang. nya osok aya pan salembur entin teh. Nah naon kitu? Henteu narose hungkul. Jadi kieu Tin, teh boga rencana bade ngajak jalan-jalan kan Tin teh. Jalan-jalan. Aya ngajak jalan-jalan ke entin ciga nu boga duit wae. Kan ate pengangguran. Ai Entin gagaba nyarios teh kike ge anak Haji Somat anu boga sawah di dieu teh saha bapak laing eta teh. Ih, ngomongna jadi kitu. Itu Tin heureuy eta mah da. Duh, Entin naha teuing teuingeun.
Si entin kuteng teuingeun eta entin anu imut anu gelis. Coba mun entin teh jadi kabogoh Ocit, ku Ocit pasti dibahagiakeun. Tapi da kumaha si Didin jeung si Ujang hayangeun deh. Tapi da Ocit mah moal eleh bersaing. Ocit siap memperjuangkan demi cinta kanggo entin. Entin! Mana apa sorangan mang digawe gitu kieu nah. Apa poe ngan ukur ngorek sasapu. Ieu ge mah bangsal bubuhan Mang Haji mau bangsal hengkat. Nu asup aing da kadeuleu ieu teh itu teh. Tuh tingali ngadon ngajetok kan kokong. Action dulu. Isi haji gitu aja terus. Tak, ada baku hala dah. Mending oge taradaekeun, moal daekeun teu turut. Mending oge taradaekeun, moal daekeun teu turut. Mending oge taradaekeun, moal daekeun teu turut. Sok penak cara jeung Ocit Ujang. Nya osok ari akan salembur. Teu tin naros Jadi kieu tin. Jalan-jalan ke mana ya? Oke, we kuah di berejan. Ari aja kan bukan gitu. Ngajak jalan-jalan. Goblok. Anu boga sawah. Ting salah goblok aja. Goblok, berarti pulang elok. Udah entin oge salah. Anjing. Action. Duh, engkang. Jangan ka entin teh. Sok liur. Entin.